Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sahabat. Minggu pagi jadwalnya lelempangan orang Songgeang. Sudah kumpul di alun-alun. Rombongan keluarga ya namanya. Iya rombongan keluarga. RR. Oh tim RR nuka, ya tim RR nukamari itu nya. Bapak rek kemana ini jalurna? Cigasong. Beli kecap. Beli kecap ah. Jalur kecap. Kak kamari minggu kamari eueuh aya. Aya. DRC kemana? DRC kemana? Jalan-jalan DRC. Lomba we. Ayeuna mah loba penitipan ibu-ibu alhamdulillah Nanya. Asa mending ka dieu heula mah meh menang. Terusnya terserah. Terserah urang mah. Yang nu langsung nanya kayu. Nganepikeun ka Cibatu cenah. Oh. Moal cenah. Abang mana? Tapi hayang jalan itu cenah, yang jalan ieu heula ding. Oh, tuh wani nanyakna kamari. Siap. Tanyakan mana, Sar? Tanyakan ti Cibatu ka Tagog. Oh, tanyakan ieu kayu Tagog lumur anyar. Lumayan tuh. Hanya kepuho ke panukuan. Saya perlu bari mundur lumpangna. Lumayan ti Tagognya sok lah ti dieu heula hayu lah. Der. Kamana ieu jalurna ka Cibatu ka Cipulus heula? Wah lombaan euy hiji 2 3. Tadi mesti ibu eta make kaos eta ka nu marobil. Si ibu sate teh? Ibu Atin teh ibu naon? Oh, Si aing duluan. Ayo. Hiji 2 3 4 5. Wah, rame weh. Etir balan dulu euy. atuh arek nulis teh sen lasut. Wah, ai poting opatan. Potingnya opatan. Ayo. Jangan ditu heula cenah. Tapi da moal kapeun euy. Moal Jalan ka ite. nya ke pulangna ka Ite. Nya moal kapeun deui sarieun neng kapeun deui mah. Keun we amang wae lah dikorbankeun eta mah. Itu bener gitu. Aya kesembuhan. Aya kesembuhan. Kala kalacak saya euy. Eta tas nu kira ieu. Ayo di Nomor ieu. Nomor ojek. kira kali itu kayak itu. Nomor ojek. Wes lah. Bang Jajak teh. Ka Cibatu ieu mah. Tapi lewat Cipulus cenah. Sabaraha hiji ieu? Tim penghitung lumayan ya. Pak Pepi mana Pak Pepinya? Yang saya. Dek, hitung sabaraha urang, Dek. Bisa kena ngitung teh, Dek. Cih. Pak Pepi lah, eueuh euy Pak Pepi. Sama Yuyun. Hiji 2 3 4 5 6 7 8 salapan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 2 hiji 22 wah iya 22
Namanya ka Gunung Tugu itu. Gunung Tugu. Ka gunung itu jalan-jalan teh. Pak Guru, orang teh ka gunung itu. Gunung Tugu itu orang teh. Naik gunung orang teh ka Gunung Tugu lah salah itu. Gunung Tugu. Ajak. Ayo. Eta, aki-aki eta buru. Iya geus. Iya ku abdi di video, piraku teu ka dieu. Iya ku abdi di video. Ini harap siap. Tuh nya janji yo. Janji ya di video ya. Ini harap siap. menyebarkan bendera putih kan itu Mas ya. Sama baladas gitu. Wih, Wis. keren euy. Tadi pertigaan ke Cipulus. Iya pertigaan ke Pondok Pesantren Asrafuddin Cipicung, tah ieu ka Cipulus. Ajus, ayo ajus. Asal di bagong di benungan. Iya, jangan masuk. Ke Cipulus. Rescue emang. Dari lewat desa gerak. Arek moal itu. Oh, moal. Ayo. Olah ragi. Cipulus ya. Ke Cipulus. Sudah Mas. Namun sabulan teu kaluar. Tah Cipulus ya. Kai ieu naon ieu? Tangkal naon itu? Karet. Tangkal karetna kota. Cuman terbengkalai. Langsung eta dina langsung Cipulusna ieu. Tuh pada aya untuk pertemuan eta teh. yang 2 minggu. Geus geuman ka dieu mah. Tuh teu katingali atuh. Gaskeun, Alur. Well, Bang, well lagi. Jigana isukan ngajak di lelumpangan euy. Poe, Bang, enak, Bang. Suasananya gini nih. Seger lah enjing-enjing ngelangkung ka dieu mah ya. Nemean ka dia ya. Jalur baru ya. Lelumpangan urang Congeyangnya, grup nyiksa diri. Ya tere, dugi ka belok kancing. Anu pangheulana apaleun teu ieu teh. Oh, tah ka dieu urang mah sepedaan teh. Aya aib. Di dieu. Padinya. Oh, keluar teh. Anu nyusruk sana nyusruk. Ka sumur monyet cenah ieu teh. Sawah naon ieu teh?
Sawah naon ieu? Cilongong. Cilongong bae itu raja sere. Cok abonnya. Tuh, cing. Tuh. Kakatuhu. Nah, bukan dari itu mau kadu itu. Kakatuhu. Lurus ke pono Ipan. Teu ka ditu mah sawah pruk-aprukan. Maka sawah. Nya bising hayang ka sawah pruk-aprukan hayu der. Ibu budak mau jeung hayang ka Abi. Kamari oge bae Abi uwi. Buat ieu. Sok ada mapai jalan ieu da. Tela euy kudu neangan heula nu tempat. Cing, nampu mapai ieu da. Oh iya. Mapai jalan satapak. Terus ngawitan mapai jalan satapak. Gila Alit. 2 minggu temiluan tuh jadi penyanyi Alit mah euy. Jadi penyanyi Alit. Manggung wae Alit mah. Nyanyi terus Alit. Kamu kai. Orang lintang ya mah. Gaskeun Bang. Macan. Ieu mah lamun di Kayak keluar nanti jalan ke Cibatu itu. Kalau ada jalan Cibatu caket ieu mah da ruteuna lah 1 kilo. Ieu mah piknik ieu. 1 kilo ieu mah caket. Lelempangan ceria ieu. ada Risma. Ayo tuh. Mana tim Marsal sekarang? Ding panggilan ieu lah ding. Aman. Aman. Ai nanya kamu ka dieu nya. Karek teuing ka dieu, Bang. Oh. Oh, bener. Salah sama tuh. Satu bot. Tang samprok ke jalan mah. Jadi kita kemana? Kadi itu kan apa lah. Di kadi itu mah ke Cidempet. Tah, yang seberapa kali ka dieu? Sekali. Karek ka dieu, sakadieu Cibatu ye. Ka lembur Cibatu ye, bere ka lembur Cibatu ye. The first time. Tah, depes. Pas dahar roti. Waingan. Pakai bahasa gitu terus mamula roti kue bukon ti. Kadi sabara pernah kadi ya Tan? Bun kadi ya teu acan ya Bun. Tuh loba nu teu acan si Bun mah kaungkal teu acan kamari. Geuning tembok. Tah. Geus pernah ka dieu? Pernah ka dieu? Perdana. Wah, loba per. Tah ka dieu atuh jalan. Ke balikna ka dieu. Mun hayang we neangan susur-sukan. Ke balikna ka dieu. Balikna ka dieu. Kita kan ditulin. Ka Tagog. Ari yuk. Ka ditu heula ka tungtung heula lemur. Balik deui. Balik deui. Aya lemur gitu. Aya ngan opat suhunan. Oh, ayo. Ngan aya opat suhunan di ditu ka ditu heula ka tungtung lemur. Ka tungtung lemur. Daguan nak ngadaguan he. Ye. Kemana? Ka Tagog. Ka Tagog. Ya ka dieu, itu orang mau belok ke ditu nya. Supaya nyaho ka dieu. Engke uihna ka dieu urang nanyak. Ame di Brasare ame Cenah hayang nanyak. yang we jalanna. Awasmu. Tapi lamun usum ieu mah Bang ya. Itu usum ngalaan pare. Oh.
Jadi kahana naik teh oke keluar kana kiara payung. Oh jemet cenah air urang kamari cek si emak-emak jemet maka kira payung teh. Iya turun naiknya ke dieu ke sawah nu kamari. Abang anu mentok geuning. Itu teh aya jalan setapak, Bang. Oh nu ka ditu. Anu ke kanan. Ti dieu mah. Ieu mah pangheulana ieu mah ieu. Pisah. Ieu hiji ieu. Gogog unggul pada mengalangkung kadinya teh. Gogog seueur gogog. Batu unggul sing kuliwat ka batu eta teh. Kolot. Dengan sakieu-kieu na. Cermai keur enak tuh. Sok orang ngomong HP atuh. Oh, si batu. Ah, iya, pemirsa ya. Kalau belum pernah ke Cibatu, kemarin saya lewat ke sini. Sudah berapa kali saya lewat ke sini. Kemarin ke sini. Sekarang juga ke sini lagi atuh. Berapa kali ya? Terus ka handap. Orang hayang ieu. Nepi meureunna. Lain. Urang mun boga waktu sabulan mah leumpang eta ka Jogja sugan atuh. Bisa di. Ka Jogja. Ah, deukeut ka Jogja mah ieu urang beja teh Mekah kata. Kade leueur. Kede. Kalau kepiang mah baliknya ieu. Satungtung. Dengis pernah ka dieu, Dek? Satungtung kaliwatan keneh ku motor mah tenang. Ah. Indonesia kene itu, Dek. Indonesia kene Oh. lain di Arab lain. Tinggal naik mobil. Oh, orang aprok jeung urang peuntas. Urang peuntas ieu. Si Wan geus ngopat itu. Kayak kehidupan di dia Bang. Aya ieu mah pinahan ti tol. Kagok, manu anyar nu pangheulana mah nu itu. Ieu mah panu kamari urang ka ditu ka peuneuh itu ya itu. Mudun ya. Kade leueur. Kade leueur. Kade leueur. Kade leueur. Dek, kade leueur kuat kan ya, Dek? Kuat cenah Dek. Oh. Kuat. Tenang kayak digali sampai ke mana, Bang? Katungtung, katungtung. Katungtung. Hai terus. Katungtung ka jembatan. Hah? Oh, nungguan di dia wae. Jalan ieu teh. Hah? Moal karasa capek atau semet dia mah. Di itu mah tepikeun katungtung itu. Ayo cek siapa be cuman cenah jalurnya kasa. Oh ieu tah jalan tah. Oka. Da itu ngabejan itu nah hese. Di telepon. Main. Oh nungguan di ditu nya. Dan orang jalan mengkol pain ngadago ieu. Ayo si Dede juhut kagandongna pain. Tah ka dieu mah bener. Hah? Kadinya itu di payung. Dia mah tuh menikmati suasana. Oh, aya pula. Oh. Tah, gitu. Bang, kapan deui cenah? Karep. Itu bajaan. Telepon heula, Bang. Ibu-ibu cenah ngajak ka pondok itu bejaan. Ayo kita maju terus ke pondok. Bang jalan ka mana ka pondok tadi? Kurusukan dah. Buntu satu itu. Acan katungtung lah itu. Acan kakarek sasak anu kadua. Sasak kadua ieu mah. Kamu tinggal anu belah ditu mah. Tinggal di
Ngat naon? Ya. Telepon wae, tina nuturkeun. Sok ke tempo we tungtung jalan ieu kumaha-kumahana sok. Aya kawan ikapeun deui ketingali we tungtung jalan ieu terus heula. Aya kawan teu kapeun deui lamun geus ningali jalan tungtung ieu. Abang kan yang kesurpay. Ieu mah sok tingali we heula. Tingali we. Geus katingali. Sok tingali. Ai kamari teu ditingali video mah. Jalannya sepi Bang ya. Sepi Bang. Mana? Jalannya itu. Kadi itu mah mapai sawah, mapai kebon. Apruk-aprukan. Ya tak ka jembatan. Saeutik deui. Kan ieu nanya. Mikir tah kadi itu nanya ka itung. Hah? Mikir tah. Lamun keluar ti kira payung ka dieu. Oh kan itu orang mapai sawahna. Mapai kebon itu. Oh, Terus tapi jalannya diselor. Aduh, mana Bang? Jalan nanti dia wungkul. Sampai tutup gini. Dasep. Oh. Masih dasep keluar teh. Iya, palingnya 50 meter gitu. parat ka ditu, di kebon ka ditu mah. Jalur mana? Jalur sawah teh. Eta. Ka dieu cenah Ji. Eta. Mana? Tah, heuh sok. Hah, dugi ka dieu duka ye. Oh. Di lemur teh sejam setengah. Karek setengah jam itu urang nih. Sejam setengah urang di lemur teh. Jam setengah mah berarti lamun pepet nih 3 jam. 3 jam we. Soalnya kan manggih ngesang ya. Balik ngesang ke nanyak. Di teh. Kebalik. Orang rek bolong muncang heula. Nanyak ke. Hah, capek. Nanyak. Capek. Ngudag-ngudagna capek. Hah. Capek. Capek. Aduh. Capek. Kada malahoy eh. Nanyak ko. Malahoy. Astagfirullah, nanyak pisan. Pek. Apa hayang nanyak mah? Eta nanyak deui Gusti. Nanyak deui Bang. Heuh. Apaan cek orang ke jalur deket? Tapi tadi nanyak sabaraha kali deui nanyak. Ayalah dua mah. Awas lah nyisi lah. Ayo. Aduh. Teka video kelumpat namo Alah budak. Lada ya. Geus seuha. Ayo. Sule. Ayo. Kemana le? Rek ayo. Ngakut naon? Oh. Bae batur kaja numpak motor. Bunda. Batur kaja numpak motor. Itu lihat di depan. Persiapan salah. Caket emang ngan 1 kilo dah. Wah, uih ngan 2 kilo. Cenah bosen ka ungkal.
Kan dia bosen gitu tuh kira. Iya nanjak. Aduh ya keringat. Bertemu dengan teman. Apalun kan ya? Alumni 85. 85 itu. 85. Rata 88. Oh, otak tuh 88. Tuh. 85 orangnya. Korakannya. 82 nya. 82. 82 geung ieu mah. Iya. Tuh ke video mah Bang, tonton dua. Weh, aya derek we. Wadak 55. Derek. Aya derek tuh aya hiji tah. Aduh. Ieu hiji deui derek teh. Mau cah henteu. Tuh, sok tuh bising rek naon rek barang ala naon lid. Lid. Si bising butuh naon sih kayak butuh. Aya ala-alaeun pek lid alat. Tah arek ieu lid ngala ieu. Bising aya ala-alaeun sok nginum heula nginum. Nginum heula nginum. Sudah sampai di Tagok di Kebon Kaler. Sudah sampai di Kebon Kaler. Pelempangan di ayo Congeyang alun-alun Congeyang ka Cipulus terus ke Cibatu. Mantap. Uihna ka dieu ka Tagok. Jarakna mah pulang pergi teh PP teh ngan 2 kilo deh jarakna. 2 kilo itu pulang pergi kan lumayan, pulangnya nanyak udah maunya nanyak ke sini pulangnya. Mana si kakak seberapa kilonya si kakaknya udah pulangnya mau nanyak cina ke sini. Ayo Mau salah kayak gini ninggalkan Bang. mana Tidak setia Cara naon ya? Pelempangan olahraga. Oh, Kita tunggu kadinya. enggeus minggu kamari, enggeus. Kalau itu kadang elak. Enggeus. Kalau di kebun. Enggeus, aing mah kemana wae ge enggeus. Sawah. Enggeus. Ye. Rek. Mana? Mana kade itu nepi. Oh. Lid ka di Nurata we heula naikna lid. Sarojeng bohong eueunan. Tuh si alitna ge. Rek kumaha cenah? Naik ya otai. Kang ngucur. Ngucur, Pak. Basarnas. Korban pertama. Korban pertama saya. Kedua. Kedua. Ah, korban kedua. Pak Guru Iin. Apain usah itu? Kusaha? Ku eta ku nu ieu nu ngangkut pare. Nu ngangkut pare. Kak seberapa kilo kak jadina kak kiloan tuh kak? Da deukeut atuh. Ngan 2 kilo. 2 kiloan Kak. Ayo nak. Lebih tadi 2 kilo mah pas bare mudun. Mantap. 4. Ya 4 kiloan. Hah? Moal. Ya lebih. 4 kilo. Ya 4 kilo bener kan? 4,5 Oh. kilo. Heeh, Medan tapi nak 4 kilo. Iya. 4 kilo tapi mantap lebih ka ungkap, Bang. Oh. Medan nanjakna aduh. Oh. Teu ngesangnya ka Sirah Cipulang mah nya. Anu hayang ngesang ke mana? Oh iya kesang mah.
Itu kayak pan. Oh, toh itu naik motor. Lumayan lah. Di Cibatu mah ya, di Cibatu Katagog nanyakna lumayan ya. Nya, kuat Ageng. Mantap. Aduh, Kuat. Alhamdulillah kuat. Heuh. Nya tos ah. Bari jeung pangpadeurina oge kuat. Tos atur nuhun atuh ah. Terus sudah menungguan di sini euy. Hah? Nya kadi itu lin. Kadi itu kadi itu mah. Kadi itu. Kadi itu kemana kena? Kemana? Balik gue. Balik wae. Tarik ke mana? Si reka si dompet dan bawa pasar. Ke pasar tadinya. Oh. Hei, Cari cin. keula arek ka pasar kaget, arek ka pasar eta. Hah? Arep sok we urang kumaha ibu-ibu lah nanya ka urang. Mapai sawah teh ya. Di mana di kota? Mapai sawah. Jadi rek ka mana? Rek langsung balik teh rek ningali heula pasar mingguan Cidempet. tadi pasar minggu di mana? Di jembatan. Oh, rek dipoto. Bisi Mau dipoto dulu. sok. Karek 4 kilo pan. Sok. Dia penjajar. Oh, kaditu. Dia Kak, dia Kak. Serap moal itu panon poe di ditu tuh. Kudu muat ya, ararageng. Oh, halus eta mah. Kudu muat. Kudu muter itu. Jadi rek langsung pulang wae mau ka pasar heula itu. Terserah bebas lah. Anu rek ka pasar atuh lah. Oh, tadi maaf. Pasar eta nu di Bapana buru bapana nu hayang dipoto. iya besok. Ya HP ieu deh. Ya, tos sila. Ya. Hatur nuhun sudah melihat tayangan ini. HP manteng kan bae. Sok buru. Cek atuh itu sekali lagi. Sudah sampai di sini dulu sahabat. Lelumpangan orang Congeyang ti alun-alun Congeyang ka Cibatu Cibereuyeut. Pulangnya ke Tagog. Salam olahraga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.